Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepankan mata Abdi Rizpa bari macakeun novel Sunda dengan judul Santri Jangji, karya Rizpa 2025. Novel Santri Jangji nyaritakeun ngeunaan hiji budak lalaki di kampung Ciburuy nu ngaranna Tatang. Umurna 14 tahun, nu dikirim ku kolotna pikeun nyantri di pesantren Salafiyah di wewengkon Tasikmalaya. Di awal cerita, Tatang kaget ku kahirupan di pesantren nu beda jauh ti lemburna. Di ditu kahirupan disiplin pisan. Bangun isuk jam 3, sholat tahajud, ngapalkeun Al-Quran, diajar kitab klasik Arab gundul seperti Takrib, Ajurumiyah, jeung Tafsir Jalalain. Daya hiburan, HP dikumpulkeun, jeung kontak jeung keluarga pisan kawates. Tatang kapaksa silih lakukeun jeung rasa hanjeuleu jeung rindu. Anjeunna sempat terwas ku kabiasaan pondok, oge kahayang mulang ka lembur, tapi waktu manehna hayang kabur, saur azan subuh sareng emotan kajangsi kakolotna nyadarkeun hatena. Dina titik eta, Tatang janji ka dirina sorangan pikeun tetep kuat jeung istiqomah. Anjeunna mimiti narima kahirupan pondok kalayan ikhlas. Manehna gancang nyaluyukeun jeung diajar kalayan semangat. Anjeunna oge jadi murid nu dipercaya ku ustad tur nyieun katingtriman jeung kabagjaan di lingkungan pondok. Di akhir carita, sanggeus genep taun nyantri, Tatang lulus kalawan hasil hade jeung meunang pangajian salaku santri pangalusna. Tapi tinimbang balik ka lembur pikeun hirup normal, Tatang milih pikeun tetep ngajar di pondok. Anjeunna ngajarkeun deui ilmu nu geus dikumpulkeun, pikeun ngalakukeun janji batina, ngajadikeun ilmu salaku cahaya pikeun batur. Sakitu novel anu tiasa ku abdi didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.